Ya aing teh dibawa ka mana Kipli? Pancina sia teh yang ulin kunyuk. Apaan heueuh tuh. Apa dia ku aing diajak ulin aing. Dari mana yang kuasa setelan ieu rekam mana ieu? Pan erek ulin jeung si Kipli tah diajak tadi disamper. Matak aing hayang ngilu ogenan meureun erek ulin. Pakai celana lepis, cut bray, baju beureup. Sia mobilna di mana nu benerna? Heuh mobil mah aya gampang tenang sia yang ulin ka mana cicing. Tenang. Ya atuh sesuai ke wejeng setelan nya cung arulin. Heuh pan ieu teh ku aing teh diajak ulin sia teh kunyuk lah. Cung ulin yang udah. Pengen pangetakeun heula Bawa kaneron segala. pangalakeun heula cacing sakeuna. Cacing nahaon deui ai sia? Goblok cacing. Pangalakeun cacing heula sakeuna. Atuh nu setelan geuning jalma teh. Apa nanya ku sebelut kunyuk tuh ka sawah. Sakeuna Nah pangalakeun. eta naon deui ku sebeul. Pangalakeun heula cacing sakeuna ke ulin mah gampang geus ngalabelut. Ieu nu bener erek ka mana sia teh? Aing urak belut. Lemir aku ting penyak aing setelan geus kieu titang urak belut. Kajenteng gua. Pangalakeun heula cacing sakedeung. Ih anjing geus teuing ieu jalma. Gua tuh pangalakeun cacing ka ditu tuh sakedeung tuh gua. Bener teh pek ulin. Heung ke geus urak. Kamararana nya euy. Terus soal kieu teh. Kabarong we kitu nya. Sok belut teh, tambah kesal. Tapi dia sok diganggu si kunyuk kitu euy, sok rarudet euy. Kajelah diajakan gua aing mah. Si Wawan kemana nya euy? Aing ngajang-haja di tungguan sok tara aya nyampur si kehet teh. Giliran eta sok pucungul soranganana. Jangan ku aing lah. Disambung deui. Kemana nya euy? Bang, kemana? Ada rekam mana? Ulin lah karena seliten yang nempo si Wawan tuh. Oh, gua tadi mau manggil si Wawan yang kemana si Wawan? Kemana gitu? Diajakan ngurak belut, yang belut itu yang. Urak belut. Oh, itu sawah itu ke lomba. Ya gitu jangan baru sabar kayak mana apa tuh nya, Mang? Bang, ayo. Ayo nya di mana? Wang! Wang! Aing geus gaya kieu ah. Ulin euy. Mananya? Mana we lah. Nu penting mah happy-happy anjing, gaya geus keren kieu. Kipli nahaon gurowok pitu ka aing. Oi, Bang, yang ulinnya. kaulin ka mana? Ke mana eta mah geus gaya kitu. Heran sia nya ka aing. Aing rek ulin. Cong ulin uyap jeung aing. Ka mana? Nah, geus we milu uyap. Rek. Ayo atuh aing kerasa ya. Uyap. Kalian geus gaya kieu. Uyap. Mun geus gaya kieu mah ulin we jeung aing kan. Sing cong ulin jeung aing. Aing mobilnya di mana? Oh, ayam Kemana? milu mah kan Din. Ayo ngilu. Yap milu we. Yang ulin gua. Cong ulin yap gue. Ayo siap. Yap. On. Aing mobilnya di mana sih teh? Mobil mangke dihandap yap milu we atuh satel basan omong atuh. Rekam mana cenah? Ciba naik ulin. Ngajak ulin ngajak keur loba duit tinggalna si Kipli. Lihat lah. Kita jauh-jauh teh ngundang mobil teh Kipli. Aing teh dibawa ka mana Kipli? Pancina sia teh yang ulin kunyuk. Apaan? Heueuh tuh. Apa dia ku aing diajak ulin aing. Dari mana yang kuasa setelan ieu rekam mana ieu? Pan erek ulin jeung si Kipli tah diajak tadi disamper. Matak aing hayang ngilu ogenan meureun erek ulin. Pakai celana lepis, cut bray, baju beureup. Sia mobilnya di mana nu benerna? Heuh mobil mah aya gampang tenang sia yang ulin ka mana cicing. Tenang. Ya atuh sesuai ke wejeng setelan nya cung arulin. Heuh pan ieu teh ku aing teh diajak ulin sia teh kunyuk lah. Cung ulin yang udah. Pengen pangetakeun heula Bawa kaneron segala. pangalakeun heula cacing sakeuna. Cacing nahaon deui ai sia? Goblok cacing. Pangalakeun cacing heula sakeuna. Atuh nu setelan geuning jalma teh. Apa nanya ku sebelut kunyuk tuh ka sawah. Sakeuna Nah pangalakeun. eta naon deui ku sebeul. Pangalakeun heula cacing sakeuna ke ulin mah gampang geus ngalabelut. Ieu nu bener erek ka mana sia teh? Aing urak belut. Lemir aku ting penyak aing setelan geus kieu titang urak belut. Kajenteng gua. Pangalakeun heula cacing sakedeung. Ih anjing geus teuing ieu jalma. Gua tuh pangalakeun cacing ka ditu tuh sakedeung tuh gua. Bener teh pek ulin. Heung ke geus ngurak cong ulin. Memang ada masuk tara bohong. Kayak ulin geus we maneh ngalah cacing heula ieu nya. Pan heueuh aing matak daek si eta masuk bro-broan geuning. Heeh. Sok. Siap aing ngalah Kan cacing bae atuh. setelan kawas Elvis Presley maneh. Keren ya. Keren. Keren. Tapi bener heuh. Ngaliwat. Ke diajak Waduh sia mah. Nyaah aing setelan yo. ku aing diajak anjing. Sebenarnya rekam sampai tadi. Ku aing diajak-ajak
urak belut. Setelan geus kawas kitu. Da tuh da meni balaga tuh da meni make celana cut bray segala pakaian. Geura ulin unggal poe genan di balong wae genan tuh da meni balaga tuh da. Setelan halus paladak moal ge celana. Kajen ting pada liting cong kusurukeun di balong. Rek aing geus gaya-gaya kieu kalau kita ngalakat cacing heula. Kunyuk kitu pesan bae ka aing. Kalau kita ngalakat cacing deui kunyukna. Aing mun manehna tara berehan mah aing najis teh kudu kikianan. Jalan geus juga Elvis kieu aing kita ngalakat cacing. Oe nitahna anjing teu neuleus setelan. Mun aing dikokolor kakak. Nah, sia kalaka ngoreh di dinya kunyuk. Atuh da moal aya dina keusik mah. Cih, kapan aing keur ngalakat cacing? Heuh dina taneuh atuh neanganan lain dina kokoreh dina keusik atuh sia mah jiga ucing ek modal eta mah. Yo, setelan juga kieu mah neanganna. Iya, cacing kusik sia mah. Cacing kusik naon atuh da moal aya cacingan atuh dina keusik mah. Kaprak teuing kan ambe bersih sia mah ieu mun Tuh neanganna dina taneuh kunyuk lain dina ieu. kalotor aing bung. Pindah di ditu tuh. Neangan cacingna di ditu tuh. Aduh aing Moal ayaan di dieu mah. sama istrikana lila itu. Tuh neanganna dina taneuh. Nah, sia mana kalau neangan dina keusik atuh. Beruit pisan si aing. Hitungkan ku aing dihandap kuat we heula. Mun teh aing. Kalotor beker atuh. Wah, kira nikah teh. Terus tah menang aing cacingan dulukeun sia kipi mun teu tulus aing dibawa ulin jauh. Jauhkeun ku aing. Munangan tuh sia eta cacingna. Menang atuh sia teh ngan golep aing ruksak teh lah. Wah, tuh adatna we sia teh tah. Kitu ya paling nyuruh heula sakedeung. Benar ya teh heuh. Heuh, cuang urak lah belut sakedeung ya. Teuing aing kipi gaya-gaya kieu hayu dibawa ke tempat lebih. Gandeng atuh sia mah hayu we dibaca atuh sia teh. Kapan heuh atuh cik we cing kikiraan sia mah. Depan aing geus kikiraan sia mah pantes lagi ulin ka kebon atuh naik naon atuh sia ka kota ngirakeun. Kituanan kesalabatan zaman naon make cut bray itu dah. Alus coba slopna ge. Udah geus. Oh iya teh nu bener rek ulin moal ieu teh. Heung ke geus ngurak belut sakedeung nya. Awas ku aing mun teu jadi. Moal bener. Mana ieu teh jauh kene tuh sia. Oh, 16 ditu tuh hayu we ngomong sia mah. Oh anjing teh aing. Teh aing ulah nyisir wae geura kunyuk sia teh. Hayu we nyisir kuat. Sia mah. Udah uga ege pisan tuh da lempang teh. Kuat. Kira-kira lain bagian aing ulin ka dieu mah tuh da. Slop artis sudah. Sia mah loba gaya tuh da hirupna. Kuat atuh sia we mah wae. Gararatol cenah. Tuh euy. Gararatol deui. Tapi siap gak keren euy pake dandanan kitu mah euy. Kapan heueuh sorangan mah teu kira-kira mau ulina ka nu kieu. Di sia mah teu cocok ka kota cocokna ka balong biasa unggal poe ge ulin jeung aing ge ka balong sia teh kunyuk. Eta mah keur dikokolor sia teh cik atuh estelan jiga kieu mah deuleu. Bener. Usap bola. Tapi ieu teh bener rek ulin ieu teh. Bangke ulin ya cang ulin heula ka dieu sakedeung. Oh iya aing nurut lah. Kita priya aing rek kokocok heula ya. Naon atuh kokocok naon ai sia atuh melobasan letak letekna pisan. Kalotor atuh pri aing ki. Kalotor. Bang, cong gawean merek mah. Moal ngambek. Anjing. Cong gawean Pusing-pusing ngamuk. paduliti. Pada setelan anam nih setelan. Uap tuh dah hayu we ngomong di balaga pisan teh eta meuli kana make celana lepis. Cong gawean we lah. Ayo. Atuh geuat geura kawitanan sia teh. Sok teh tah liang belutna. Bagi cong makan enak anjing belut teh gede proteinnya itu teh sia teh. Tah ya liang tah. Tahu tah yang belut tah. Haling sia nah haling. Oh sok geuat. Meter ya. Anjing ieu mah gede sih nama belutna euy. Eta sok geuat teh meter. Atuh mun tong digebrik kunyuk eta na sia nah haling ulah di dinya. Aing mah teu ngagebrik pira ge eta ambe teu panas mah meter mana. Kaleket pisan kana make celana panjang. Haling ku aing keur diala cicing ya anjing badag ieu mah liang euy. Korek. Jangan kresek. Ieu mah gede belutna ieu mah. Aing mah tadi teh mekel sia mana keresek di mana tuh di kebon ieu mah. Tas mana? Anjir. Dulu tuh kira-kira tuh kipli. Kajenting atuh sakedeung. Di mah tas jangka kota sia mah nya dipake wadah belut sia mah. Atuh kajenting kunyuk.
Ya aing Daripada ieu beluta lagrag sia teh lagrag deui nya ah. Aing geus arareun teu pahirupan maneh. Cicing ieu mah belutna gede. Teu kumaha deui nya. Nah cenah atuh kipi. Gandeng atuh sabar atuh kunyuk kita pancan beunang teh keris orang kene. Keris orang pan wong. Itu udah meni panas aing geus teu kuat yo. Sabar, orang sabar disayang Tuhan wong cicing wong. Geus kurang sabar kumaha urang ti tadi ti ditu nu nuturkeun nepi ka dieu. Pan aing keur nyorang ieu gandeng kena belutna kabur. Geus sok kuat atuh pancen naik ulin. Ge sabar atuh ke ulin ieu. Kagaruwakeun belutna kitu kalau kanutupan ceuli da gandeng. Ceklan ieu. Tebager euy ku cacing mah kudu bancet sigana mah euy upana. Jangan bancet cing. Ah teu menyaing deui. Gak tepan kumaha pan ditedaekeun ku cacing mah teh kudu ku bancet geura. Geus kajunting aing nungguan ieu jeung neangan bancet. Embung aing tadi geus neangan cacing gara ratu tah. Sok tungguan atuh di dieu aing sok bancet. Betere sok guatkeun. Sok tungguan. Tuh keris orang kene. Bang Didian ya, antar neangan bancet. Oh sing tereh lu teu Didinya wong. Ayo. Naon? Oh iya ku kadal alus geura. Oh tungguan lah sakedeng aing neangan upana heula sia mah tuh ku cacing mah tedaekeun. Tare bedol wong. Cong balik we ya, cong gawean. Balik we. Ya cong balik we cong tinggalkeun. Le. Oh teh lamun eta lamun eueuh bancet. Ku eta we ku anak bangkong. Ya, tapi kada nu bikang. Daya belutna juga nate jalu euy. Ya mah ya tuh, nereksel. Jeung nasi kunyuk lila-lila teuing ieu teh aing mah geus berjam-jam aing ngajedog di dieu. Aing ka kanundutan. Da ka mana si kunyuknya teu meunang sugan eta. Bancetna. Aing mah anjing meni kalakan nongtot kana bool ieu teh kesel. Ple. Mang Bedog. Nah kamarana atuh ieu teh. Kiple. Aing. Teu sugan si kunyuk teh kalaburnya. Monyet ngegawekeun aing sitan. Ple. Mang Bedog. Ah, kunyuk. Anjing nasi Kipli kamarana jeung Mang Bedognya. Ah, si Kipli jeung Mang Bedog kamarana kunyuk teh nya. Ah, gawean aing. Nol sugan setelan aing geus tiga kieu patut. Awas ya Kipli Mang Bedog. Aing emosi ieu mah. Kepala gawean jelema. Padahal itu aing rudat cenah kita dewe hayu nyungur, make celana lepis, celana cutbray, make kacamata, gawean pan we ku aing tah. Bari jeung nama moal. Anjing, koplebok anjing tungguan belut tanda pikir ka magrib. Anjay.